A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa adaman naf'a alaina bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zanitani lil musannal murtafi wa fi siwahu zainitaini zkurtuti. Wazani sarang ari lafad zani, tani sarang lafad tani. Lil musanna eta tetep keur musyar ilaih anu tasniyah al murtafi anu tingkah ropa. Wa fi siwahu sareng eta tetep dina salian murtafi zaini ari lapad zaini taini sareng lapad taini. Uzkur kudu nyebutkeun maneh, tuti tur kudu nurut maneh. Hartosna lamun urang bade isyarah kana musyar ilaih anu tasniyah muzakkar tingkah rofa, maka isim isyarahna kudu ngagunakeun lafad zani. Contohna saperti hadzani zaidani. Contohna saperti lafad hadzani zaidani. Ngan lamun musyar ilaihna tasniyah muzakkar tingkah nasab sareng jer, maka isim isyarahna lafad zaini. Contohna saperti ra'aitu hazaini zaidaini, marartu bihazaini zaidaini. Saterusna qauluhu ani. Hartosna lamun urang bade isyarah kana musar ilaih anu tasniyah muannas tingkah ropa, maka isim isyarahna nyaeta lafad tani. Maka isim isyarahna nyaeta lafaz tani. Contohna saperti lafad hatanil hindani. Contohna saperti lafaz hatanil hindani. Sedengkeun lamun musyar ilaihna tasniyah anu muannas bari tingkah nasab sareng jer, maka isim isyarahna nyaeta lafad taini. Maka isim isyarahna nyaeta lafaz taini. Contohna saperti lafad ra'aitu hatainil hindaini, marartu bihatainil hindaini. Contohna saperti lafaz ra'aitu hatainil hindaini, marartu bihatainil hindaini.